Gusti terpukul abdi. Ya gitu madiuk ngomong ngarendeng jeung Yahudi maca sinsalabin menangan bae nya teu percaya ka Gusti menangan bae. Gusti nu percaya ka Gusti pan lauk-lauk Gusti cai-cai Gusti abdi nu Gusti maca sholawat genang Gusti aju ku abdi dipasrahkeun ka Gusti aya meunang setengahna parai. Kaarti Gusti anu teu ibadah ka Gusti menang, anu ibadah ka Gusti henteu. Cek pandangan gabir abdi mah teu adil. Tapi pan aya rahasia nyangakeun abdi mah kageureub sare. Are ngimpi tah bangsa solihin masuk dibere ngimpi. Dia tanyakeun ka kakak solihin. Dina impianana eta teh tadi Gusti abdi mah hayang dijawab kok anu teu ibadah ka Gusti teu percaya ini kafir menangan bae aya abdi nu percaya. Oh, cek Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih keneh urang nyaritakeun karakter-karakter Yahudi. Sababaraha ayat urang geus dibahas tentang karakter-karakter Yahudi. Nu ternyata horenganan karakter Yahudi teh aya di negara urang. Bahkan di tokoh-tokoh agama ge aya. Bahkan di kiai-kiai ge aya. Masyaallah. Karakter Yahudi nu kamari wa tara katsiran minhum. Anjeun Muhammad bakal ningali kalolobana Yahudi. Syari'una fil ismi gegeraan. Musabaqah paheula-heula bungkat tinggalin dina sirik dina bohong. Wal udwan jeung dina zalim wa aklihimus suhd jeung ngadahar riswah, ngadahar sogokan termasuk ngadahar riba. Etalah karakter Yahudi. Sejarah kabeh sogokan eta, sogok menyogok adalah karakter Yahudi. Kuari di Indonesia ambalaya. Nuhun alhamdulillahirabbil. Bungeun ibu alhamdulillah. Sanajan heueuh dia tetep henteu aya alhamdulillah. Labisa makanu ya'malun pang goreng-goreng nekos itu kalakuan. Insyaallah. Ieu di negara urang deuk narobah supaya lempeng moal mah 10-20 tahun. Komo can aya niatan deuk narobah. Cacakan ti niat jeung berangkat ge can bisa 10 tahun, 20 tahun ge can mungkin rapi. Masyaallah. Sehingga negara orang alhamdulillah terkenal. Korupsina sakit juga lumayan. Lumayan terkenal. Tapi orang Indonesia bukan sebenarnya mah bala lagi sararopa. Boga karakter mokos kitu teh baheula. Aslina orang Indonesia mah beuh masyaallah. Hararebat didiku para wali-wali Allah. Mantak aya marhaba, mantak aya macam manaki di Surabaya, di Jawa Tengah, Jawa Barat, komo ka Banten keun. Eta teh dididiku para wali-wali Allah, wali sana datang ka kuari, dioyak-oyak kita ulang marhaba ge ieu tetep bae. Ajeun gelut. Daripada kita ulang marhaba gelut, dia jeung aing buangan biasa memperjuangkan marhaba datang ke hut-het gelut. Kita ulah usoli kata bisa usoli baik. Terus baik. Kita ulah doa kunut baik. Walau geus ambalayah nu ngaulah-ulah Muhammadiyah teh itu Persis teh datang ke PKS nade. Waduh, ambalayah Wahabi. Tapi tetap baik teger di Indonesia mah kuat. Usoli lah. Malah mun aya Muhammadiyah usoli nu kuat. Usoli. Abah Muhammadiyah gregeteuh. Cek Muhammadiyah maka usoli. Tetep bae. Usoli.
Muhammadiyah pindah. Usul. Suganda mah ka Muhammadiyah warenganan. Was-was sama sekali diusul itu. Usul. Batur geus rukunya nama usul. Usul. Ieu mah NU na kebek teuing. Usul. Batur geus tahiyat ka karat. Allah. Akbar. Geunang. Kebek teuing. Nu jelas ieu riba jeung riswah teges teu karasa haram. Lain lalagaan ieu teges teu karasa haram. Komo di kalangan DPR mah teu biang pisan. Biang lagi. Jadi geus poharaja saya biang. Biang sogok. Terus ke pemerintah, terus ke belajar, ke hadapan kabeh. Ialah kelakuan Yahudi supaya nyaobe yang orang Yahudi teh kos gitu. Yang diurang. Ke kiai bege make nungguan kieu ieu dipilih ka mana ieu ka kulon apa ka eta. Kumaha datang na bae. Saya ieu kumaha datang na atuh kumaha datang na bae. Maksudnya, kamari ka 100.000 asana can mah seubeul gitu. Gila dek datang deunya. Kiai dibere 100.000 bae ge kuat kaleeh. Masyaallah. Moal beres ilmu sia kajian go kumaha ge. Mun nungguan duit kos karar itu moal laku bae rukun wudu. Sapinahna moal laku. Kula jok nungguan duit pamer itu pemerintah. Panas sama kos itu mah. Mun berani mah urang teh saya mere camat ka urang. Kan duit kan ieu sogok ya supaya milih ka atuh soek. Iya. Hareupeun camat molong kan disoekeun. Seri ke camat. Yang sabaraha tuh? Ayo mah. Sabaraha tuh? Kontrak kemana? Kontrak politik. Masyaallah inggih. Kelakuan Yahudi terkos gitu. Ya diurang. Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik zalim. Antak besuran terus baik ku Gusti Allah diperingati terus ketika tsunami 200.000 leuwih jeung papagol eta. Ngerenyedna paling aya 2 kilo poe ka dieu biasa deh. Bere gempa Yogyakarta. Rada yang ngerenyet seti. Bere banjir. Gunung Bitu. Kadieuna mah geus teu. Aya ngerenyet aja. Mun aya gempa teh mah, digempa di mana? Cianjur, anu pae. Aya sabaraha? 5 seti. Tolong teh jeung. Geus ada yang 200.000, lu ribuan, barang aya gempa paena 5 atau 10. Teh letik tau itu. Tersep aing mah. Insyaallah. Sudah kubaha ya masyarakat. Gusti Allah datang ke kos itu diperingati ku Gusti teh lain tobat. Kita boga pikiran ge mun urang nu disunamikeun sedengkeun kreditan jangan. Bang can bere. Mana teh ditanya ku Gusti Allah. Aisyah kudu desekan teh ngresepkeun dunia datang ka tai-tai nage ku sia dihakanan dileg-legnya. Beren aing disadiakeun neraka. Aing mah geus salah bisi aya tsunami. Deureus sapas kitu ge rada deureus. Geus aya gempa. Deureus ieu man. Masyaallah. Moal meureunnya ka urang mah nya. Nya teh kos kitu ngomongna. Supaya teh mah di anu meureun moal ka urang mah nya. Ulah aing mah ngeureudit deui ka karekapan sadol hiji. Teh geus hese. Insyaallah. Tambah kuari sileun masih datang ke Jakarta. Lalagaan juga kurang ngomong. Sedangkan ngomong kula kan harita ke Cikupa. Mudah-mudahan teh Cikupana dicitra bae lah nanti. Anu antingna gede sabelah teh. Sok kadinya hilir dan habek. Ieu kumaha ieu lalakon. Makin ka dieu, makin kieu. Ya Allah, ya Rabbi. Lain deuk beres agama, lain deuk beres negara. Tapi lain kabeh ge kana dunia
duit, dunia duit, jabatan. Tapi gitu nade. Ada contoh geus loba jasa, boga dunia pae, jangan sakit gitu nade. Sugan nu boga mobil loba mawa ban ka jero kuburan jangan teu. Ban geus teu dibawa atuh komo. Saja. Insyaallah. Mudah-mudahan orang kabehan diselamatkan ku Gusti Allah. Diberi muka mata hati orang ku Gusti Allah sehingga orang leuwih kenal ke akhirat tibatan kana dunia. Amin ya rabbal. Ini karakter Yahudi selanjutnya. Tokoh Yahudi alian ngaran Fanhas bin Azuro. Eta Fanhasnya luar biasa dagang maju. Mun ditanya ieu unta saha nu ribuan Fanhas. Ieu embeta ieu nu ribuan Fanhas. Ari itu perdagangan ngebereng di itu nu Fanhas. Ari itu angkutan-angkutan Fanhas. Blok. Pokoknya mah geus hese nyaritakeunna nunjuk ka mana bae nu ki Fanhas. Yo Kangjeng Nabi di Madinah dakwah nita iman ka Gusti Allah, nita iman ka anjeunna bahwa anjeunna sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantaran sugih langsung nyana ngomong di masyarakat. Dulur, ulah waka percaya ka Muhammad. Muhammad dia orang mana? Sapira orang Mekah. Haju deuleu deui Muhammad da jelema susah. Maknya orang dipimpin ku jelema susah. Asa teunahin urang dipimpin ku jelema susah. Haju turunanana lah masih kena disamarkeun. Eta nyana teh ramah kitu tak terhadap umat masih Fanhas teh. Tetapi Kanjeng Nabi mah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah supaya percaya bahwa Allah teh pangeran. Lamun percaya ke Allah pangeran engke diatur ku Gusti Allah cara-cara hirup urang syariat ngaranna abeh urang naon kitu ngaranna ngameunangkeun ridho Allah engke di akhirat urang dibere rahmatna surga ngaranna diatur. Tetep bae ki panaswa nakal apa belah dia nama percaya. Yahudi sebagian anu percaya ka Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng teh sebagai utusan Allah, nyalamat terus we ngadakwakeun ulah percaya. Jelas-jelas di Fanhas ngabohongkeun bahwa Muhammad lain utusan Allah. Barang ngabohongkeun kitu tah barang ngabohongkeun hatena teh kapan hasud teh. Hasud di jero hate greget asana kapamimpinan teh beudang ku Muhammad ieu mah. Hasud lantaran Kanjeng Nabi mah piawai, Kanjeng Nabi mah lemes, Kanjeng Nabi mah ngeunaheun mawana sehingga jelema narurut ka Kanjeng Nabi mulai ditinggalkeun di Fanhas. Ditinggalkeun di tanggalan si hasud beuki gede, hasudna beuki gede beuki menjadi-jadi, kuari jelas-jelas ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi teu percaya bahwa Kanjeng Nabi teh seorang rasul. Idinya ngadadak ku Gusti Allah perekonomianana disempitkeun nu tadina dagang naon bae laku kuari teu laku. Ontakna nu sabaraha nu pararaeh teu kaparaba dijual teu laku kitu keneh embena. Itu keneh perdagangan pertokoanana. Datang ka set kawasa Allah mambarieun jasa. Allah mandek ningkatkeun jelema ngaluhurkeun jelema sakit. Luluhur dikanakeun pula tek. Masya Allah. Izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Dikeluarkan izzu man tasya. Sakit truk. Nah. Tudhillu man tasya. Allah truk. Ngantak dia sakit jelema teh usahana ngawarung, truk boga toko, truk boga mobil, boga truk. Wah, udah jasa. Dihitung kakarak 2 tahun. Aya nu wah miliarder. Jelema teh sugih kabina mah susah. Eta teh geus kadeuleut ku mata urang tos kitu loba jasa. Loba nu teh sakola teu tamat SD na teh. Wah,
di ditu nu nyana sabau di ditu sabau di kaler sabau di wetan sabau warareu kabeh nyana kabeh aya anu sakolana luhur SD na SMP SMA kuliah Wari teh geus jadi insinyur, geus jadi profesor, tapi teu boga sapeda butut-butut. Loba jasa nu kitu kam akilin ayat mazabihu mazahibu wajahilin jailin tarfahu marzuqo. Loba jasa nu pinter susah, pikir cerita dunia. Loba jasa nu bodoh sugi. Eta teh kabeh ge meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu ge panas begitu. Susah. Ngomong kita nasa pada susah teh tadina sugih ka bina-bina ku ari mah susahna anu luar biasa wa qalatil yahudu cek yahudi panhas ngaranna yadullahi maglulah caknya yadullahi yad tangan leungeun yadna anggawata jadi leungeun Allah eta maglulah berarti Allah aya leungeunnan mun urang nekatkeun Allah aya leungeunnan urang teh murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atuh kudu kumaha ta'wil kata nu kos kitu teh bisa awilu au qawid warung tanziha lamun aya anu model kos kitu teh kalimat musabahat ngaranna nah bisa ta'wil langsungkeun melalui ilmu bayan atau fawidhu nah tapi bae urang ka Gusti Allah kumaha tapi teh leungeun Allah ya leungeunnan aya ngan leungeun Allah mamukhalafah lil hawadits lamun urang mah tersusun tina jisim eta kan murokab aya kulit aya daging aya tulang Allah mamukhalafah lil hawadits bahasa leungeun sote ieu mah embung nakwil dengan abdi mah ngabahasakeun dina Al-Qur'an teh yadullahi leungeun Allah dan leungeun Allah na mukhalafah lil hawadits lain cara urang sakitu beta takot kitu teh geus aman kan lamun di lembur mah lamun teu ngaji pan yadullahi ari leungeun Allah eta maglulatun dibelenggu oh Allah ya leungeunannya aira moana tungtung nak kalau itu tanda era mana tuh oh sok tibak-tabak berarti wah tadi tuh ngacong teh bahaya tah eta bisa kos kitu tah bisa non tauhid tapi yang benar gitu Allah aya leungeunnan aya kos kumaha mukhalafah lil hawadits ulah diceritakeun di benak ulah dihayal-hayal di benak hati urang di otak urang bahwa leungeun Allah teh kos leungeun urang murtad atau kos leungeun jin komo atau pas leungeun kumaha bae genderuwo moh tama ya sokana mah mukhalafah lil hawadits atawayan teh awil urang kumaha carana yad eta leungeun sok burak bere geus nalika burak bere ngaranna mere nikmat berarti ya di manaan ku nikmat bae atuh kuari mah geus ya eta adalah maknana nikmat yadullahi ari nikmat Allah maglulatun eta dipelenggu mangga dikahlipayan mah nu kos kitu teh ngaranna ieu adalah kitu majaz mursal min itlaqis sabab wa iradatil musabab sabab leungeun nu disababanana nikmat nu dibikeunana berarti utlikol yad allazi huwa sabab wa urida bihi nikmat allazi wal musabab majazan mursalan min itlaqis sabab wa iradatil musabab pun sia teu mondok teu teuli datang ka bisa bae tangan kusia di sakola ilmu kos kitu datang ka aya bae ge datangkeun ka kai mantap bodoh si sakola teh maca Quran mah bodoh beneran ieu mah lalagaan cek dokteran teh aing balik ya kitu emang kerja ditakeun di sakolahan mah ilmu kos kitu. Eueuh, nu mantap eueuh kula geus ngobrol jeung sababaraha dosen. Atuh adik kula ge dosen di UI. Adik kula dosen di UI. Kula ditanya, ilmu apa saja itu yang ada di dibejakeun ku kula ilmu bilaga ada juga. Ya, sedikit. Atuh pernah babacaan ku kula disalahkeun tanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam nya ngadoa. Ye, kan ibu dak wasalin. Misinkeun ban si adi aing.
Barang ada ya sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam karena kedua kali ya. Nisa maja utama awas ya. Hanya ada ya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam. Tegur kok kok salim? Ya, kan kita suka begitu. Wassalli wasallim ala sayyidina. Atau jangan begitu. Lihat dari sananya wassallallahu ilmadi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Madi harus madi lagi atuh. Masa di sananya wassallallahu kesininya wasalim. Emang di universitas enggak diperjajarin begitu? Kagak. Buatnya bodoh kan? Adi aing bodoh sih mah paling terus masalah gitu. Ya gitu kok gitu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, mantap lempeng kuari mah urang. Oh, iya eta sababna nu dimaksud musababna nikmat ngaranna. Aya ilmu nu kitu ngaranna mun disantri mah. Nduk aya sagemlengan dina johar makmun aya panbayana dina juman aya atawa nduk khusus bae ngaji ilmu bayan samarkondi atawa nu leutik bae karangan itu Imam Satibi nasain atuh aya jadi babay. Disantri mah kok kitu mah tambah dikumis. Ilmu-ilmu kok itu dikumis. Alfiah dijanggawat kok itu. Bangsa mantek di bulu bistis. Giliran majak ada rese kabeh. Ikir carita gede na ilmu Allah subhanahu. Jangan lempeng, jangan lurus-lurus bahasa anu mutasyabih. Ayat-ayat mutasyabih. Tuh. Yadullahi maglulah. Nikmat Allah nusok dibikin melalui lengan. Nusok disababan ku lengan. Mutakadina ngucur. Kuari mahorenganan maglulah. Terbelenggu kuari mata dibikin. Baheula madras. Pangeran temere na kain. Oh, kontak. Tuh kayapak mu aing kabeh. Mbe tuh ngayapak mu aing kabeh. Sakit tuh ngayapak mu aing kabeh. Kuari ba ter. Yes, ku pangeran teh di datang ke Hararese. Tah eta bahasa teh asupna teh ngaranna kinayah kana korek. Ya Allah, nikmat Allah maklulah wari terbelenggu tadi bikin kain pangeran nyawaman nugaran Allah korek merepet dur pet. Yahudi teh begitu teh belon ya teh. Nyana nyaho korek merepet dur teh ngaji beureun baheula mingguan di dieu. Aduh, ingat ke almarhum Abah, korek kebagi tilu. Koret merepet, koret doang, koret merepet, dur, pet. Wal koret yang kosimu ila salasati aksan. Koret kebagi tilu. Koret doang, hari koret doang. Nah, taras bura bere kata tangga ainya anak jum anak incu wala ketrakan ngan tatangga jeung babaturan tiluk dibere koret katanya koret merepet duit aya dihandapkeun anggal gitu wow gede jasa tapi boro-boro kabatur samajikan jeung anak nage piolok dibere datang ka ceurik koret merepet lu katilu mah boro-boro jang batur jeung pamajikan jeung jang anak jang nyana nage duit aya tapi nyana teu daekeun jang nyana ge kabeneran nyana haus duit nawa tukang es aya tapi tetep daripada meuli es bok cekelak maningan ge neangan sumur timba teh begitu gara koret merepet dur teh ilu teh koret di pasar kemis koret merepet dur pet eueuh iku pae hiji takut itu bareng. Aduh, tapi teruskan almarhum dongeng koret merepet dur pet. Jadi saya nyelamatkan diri acan. Jelema koret merepet dur pet dari tanah di kosewat. Di kosewat bus ka empang ngap-ngapan depai kana ini asana pae nulungan jol be aya. Mang, euy ya berarti kalau tulungan, saya kira tulungan. Baik, aing tulungan. Tapi aing bayar. Oh, itu baru duit. Saya kira, ayo dibayar. Kalau namun dibayar 10 dirham, aing naik 5 dinar wenya.
10, 5 dirham. Hei, jangan ada 10, turunnya saya 7. Ada 5 setengah, kalau kepae. Atuh nyalametkeun awak bae eta keur ngap-ngapan kudu nawar keneh bae. Ngaranna paret merepet dur. Dur bae. Itu persis. Pan adat Jawara mah lain begitu. Kalau aing turungannya, atuh bayar aing, ulah ngomong bayar turungannya. Aing sama rahasia. Itu habis turungan datang alhamdulillah adena aing diturungan Gusia. Mun teu aing bae, bayar atuh kumangke bae bayar. Mirip-mirip merepet dur beteh eta ge. Ngan adat teh Jawara. Masya Allah. Nah iya Yahudi teh kos kitu tah. Aye keur dibere. Lah bido mah. Nah iya teh ngalem ka pangeran. Ketika diarang dia watak karakter Yahudi nyana nyarekanan. Ya Tuhan, makruhlah. Maksudnya korek amat eta pangeran Muhammad nugaran Allah. Datang ka hese aing dagang. Datang ka hese aing usaha. Datang ka ieu teu baju itu teu baju. Ta eta teh nu boga omongan kos kitu teh Yahudi. Jol bae ka Tangerang. Aya. Bingung aing. Kurang kumaha aing. Bu kiai kita salat. Kita membere fakir miskin ala kadar aing mere. Tapi aing hararese kene bae. Emang teu kadeuleu aing ku pangeran ta eta. Anak buah Yahudi ta kos kitu tah. Eta tah aya di belar aja hiji ta kos kitu tah. Anak buah Yahudi tah kos kitu tah. Mun aya nu ngomong kos kitu teh, nah ieu sarua yadullahi maglula ngan diterjemahkeun make bahasa Tangerang kos kitu. Heran aing mah. Ya cak kiai cenah kudu salat 2 aing salat 2. Tahajud aing datang ka bareng teh. Aing tahajud bae tapi hararese kene bae. Teu kadenge apa teu kadeuleu aing Gusti Allah. Nya kitu aing ulah dijireut ku Gusti Allah. Eta kan lobatan ngomong ka kitu loba. Loba kan? Lobatan teu? Coba saurang ngacung. Yadullahi maglulah teh bahasa Gusti Allah. Nyaritakeun karakter Yahudi anu make bahasana make bahasa mutasyabih. Ieu teh ayat leungeun tafsir urang, leungeun Allah ngan mukhalafah lil hawadits. Geus bahasakeunana leungeun Allah teh kuari mah terbelenggu, geus daekeun mere ka aing teh. Teu kadeuleuan meureun aing ku Gusti Allah, teu kadegean meureun aing ku Gusti Allah. Aing nya duha, aing tahajud, baca shalawat teh ngabuda aing. Hae. Yahudi sama Yahudi. Insyaallah. Atau itu tadi kita ke sabab wa iradatul musabab. Nikmat lantaran nikmat nusok diberi melalui leungeun sababna berarti barang dibikeuna musababna nikmat karana berarti nikmat Allah nusok dilemparkeun dibikeun dikucurkeun didereskeun ku Gusti Allah ka aing ternyata kuari ku Allah diarang. Atuh kuari mah Allah teh teu barang. Allah teh tah ngabahasakeun polis ka Gusti Allah geus kinayah teh bahasa teh. Bahasa teh kenau bihi anil bukhli kinayah. Allah teh korek. Allah teh korek aing geus minta. Oh, aing ulah isuk-isuk Allahumma inna buha'uka wal ba'uka wal quwwatuka wa isbatuka. Aing bisa beberapa kali eta bulanan tahunan tapi teu dibere korek. Allah teh eta karakter Yahudi teh. Karakter Yahudi dan konstitusi loba kere ternyata eta nu kos karar itu. Ulah kitu ka Gusti Allah mah. Biasa orang ibadah, urusan ibadah urusan urang, urusan dunia urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantakat Allahul aydihim wal wa'inu bima qalu. Bal yadahu mabsuqatan. Gusti Allah gula tau umsikat aidihim tegas ditahan dikeker leungeun-leungeun Yahudi tina magawean kahadean waluinu jeung dilaknat para Yahudi dimakolu ku omongan nukunnyana dilontarkeun ieu teh doa alaihim
Berarti ieu teh bahasa cek Gusti Allah gulat aidin bakal nate lengan-lengan Yahudi terbelenggu justru nyana nu terbelenggu mati daekeun migawean kahadean lamun nyana tadi kitu nyaritakeun Allah teh yadullahi maglulah lain Allah nu maglulah mah justru leungeun nyana justru dirinya na anu terbelenggu teu daek migawe kahadean bukti mana tidak digawe keadaan kita percaya ke aing bahwa aing pangeran sebab aing nu nyieun langit jeung bumi katutesina kita percaya ke utusan aing pan aing teh ngutus Muhammad jangan nyahokeun bahwa pangeran teh aing nu utar atur aing teh al-mudabbir aing teh al-mutakin aing teh al-muharrik didegakeun ku Muhammad tapi nyanapan teu percaya berarti nyana nu terbelenggu mah tina pagaweannya teu daekeun salaksanakeun kada teu nurut ka aing teu nurut ka utusan aing teu percaya nu mentas walu'inu bima qalu dilaknat Yahudi ku omongan nu dilontarkeun ku nya sembarangan ngomong yadullahi maglula sembarangan ngomong bahwa pangeran korek selamat sia ku aing ieu urang akibat loba omongan-omongan teu pararugu geus pengacara ngacara-acarakeun nu salah jadi bener nu bener jadi salah ieu termasuk kana laknat Allah bakal turun jaksa ngahukuman anu kudu dibenerkeun malah disalahkeun diputus anu salah dibenerkeun diputus ya kongkong balingkong panjeun pengacara teh ieu nu bakal datang laknat Allah ketika laknat Allah datang lain ka pengacara jeung ka jaksa ka kabehan KKBH, iya omongan-omongan dihandap teh ada. Aing mah geus teu urusan beureun ku pangeran teh jadagang madagang bae, tapi geuninganan kos kieu bae, laknat Allah bakal turun tak ka jelema nu model kos kitu ngomong saeueuh ayeuna bae. Sing hade teh ngomong teh ih, mantap kudu ngararaji ge. Mantap lamun teu ngaji geus bahaya bae. Geus bahaya bae. Ini padahal sekolahnya tinggi katanya itu, dia udah jadi insinyur, tapi sekarang kayaknya gitu aja tuh. Dia jadi ngomong katanya ini bagaimana ya, padahal pendidikan, tapi cacian teh ngomong dia tanpa berpendidikan, gua kurang bagaimana, ini udah jadi insinyur, tapi kehidupan gua begini aja ini kayak jadi urus sama Allah, resepatan tak ada urusnya. Kita ngomong kesannya, iya laknat Allah, tidak omongan nukar itu deh bakal timbul laknat, masya Allah. Nanti kayak orang inget gadongin dia. Ya Yahudi jeung mukmin mancing Yahudi mah asal maca babacaannya teras bin salabin lah sin salabin wah gabus dikitukeun di cuduan wah lele jumbo gitu wah betul meunangan bae aya mukmin mah ade cacingan deui bismillahirrahmanirrahim shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu teh cacingna doang nu beak. Meunang mah henteu. Cacingan deui ciduan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah, cacing beak deui. Meunang mah henteu. Datang ka deuk maghrib. Wah, Yahudi mah kempitep. Iluh aya mukmin mah terakhir doang menang ge parai. Ya kieu aing menang parah ieu. Kieu balik ka ieu tanya gobert pamajikanna menang enggak? Menang. Mana? Tah. Naon tamaja parah teu kudu urusan lagut bae geus. Sakit tuh menang nek beli kumaha ya tuh. Tapi nyanda tetep bingung teh pikiran. Dikina hate teh aya bae. Maghrib terus ditinggal Isya, tas Isya tafakur ka Gusti. Gusti terpukul abdi. Ya oh gitu mah diuk ngomong ngarendeng jeung Yahudi. Yahudi maca sinsalabin menangan bae, nya percaya ka Gusti menangan bae. Gusti nu percaya ka Gusti pan lauk-lauk Gusti cai-cai Gusti abdi nu Gusti maca sholawat genang Gusti ajuku abdi dipasrahkeun ka Gusti aya meunang setengahna parai
Kaharti Gusti ainu teu ibadah ka Gusti menang ainu ibadah ka Gusti henteu cek pandangan zahir abdi mah teu adil tapi pan aya razi yang nyangakeun abdi mah ka Gusti sare are ngimpi tah bangsa solihin masuk dibere ngimpi dia tanyakeun ka solihin dina impianana eta teh tadi Gusti abdi mah hayang dijawab kok ainu teu ibadah ka Gusti teu percaya ini kafir menangan bae ai abdi nu percaya oh cek Gusti Allah teh sia maca sholawat ditarima ku aing bismillahna ditarima boro-boro eta berangkat ti imah lengkah sia geus jadi ganjaran haju sia maca sholawat mun ku aing dibere betik jeung betok segala rupa mah nya sholawat diojol jeung nu hina. Ya kalau teh aing moal mere nu hina kajeun di dunia mah teu boga nanaon ge geus disadiakeun tuh heule ku sia tuh surga aing dibere deuleu nya masyaallah udah. Nya aing mancing de terus ngan moal hayang meunang. Nu penting maca sholawat aing mah horenganan surga Allah teh kakarak dibere nempot kitu teh eueuh deui geus lupa daratan. Maca sholawat bae kuari manyana teh. Endahan dibere ku Gusti Allah. Asal mancing maca sholawat meunang deui. Asal maca sholawat meunang deui. Nya barang datang ka sana genep kan Gusti dibere. Tadi dibere panila. Tadi dibere atuh. Kan abdi mah embung mah yang maca sholawat doang. Abdi mah hayang ge surga. Cek Gusti Allah ai kamari mah maca sholawat na teh karena Allah sia teh hayang lauk ai kuari mah sia geus karena Allah ka aing di mana geus karena Allah atuh ku aing diberian bae bahkan pan sia eta mantes mancing pinuh kan kempis di jalan aya nu mere nang aing eta jadi mawa kempis gede di jalan ge aya nu tas mancing tas ngajala dirikeun deui ka nyana geus datang ka imah aya deui nu mere di dieu pinuh di pundak pinuh karena ikhlas tak ikhlas apa gitu tak ikhlas nggak kese jasa nggak ikhlas kese ikhlasnya pas kumaha kieu ikhlas mah aya atur sia mah heran aing mah seuri urang datang ka dia ikhlas teh ieu mah barang ditanya ku lurah teh ieu menghadiri atur supaya ngadukung ka atur atau kawahidin sarua bae mah keur carita sarua kawahidin sarua dibere ku lurah henteu urang mah ieu mah menghadiri teh ikhlas lantaran nyana sebagai inohong kula geus kula mah hayang ngadengekeun tata cara nyana ngomong nyana rencana nyana geus kula engke endeuh milih sesuai jeung rencana nyana atuh naon rencanana apa deuk ngawin-ngawinkeun anu randa atau nu duda atau ieu ge wahidin naon tah jadi kula mah embung aya dibere kok mah leutik tah dibere ke kuluran ten pokona dibere ku cap entik pokona kalau geus ieu mah ade teh geus kumaha atas sama rakyat bahwa kula rakyat disdek hayang ngadengikeun nyana endeuh kumaha ing ngaleumpangkeun negara kula mah hayang nyana geus ikhlas tak eta begitu balik naik ojek aya jangan ojek lain isa sama tolol jadi berembung jadi naik ojek menta cetak pas gitu tak jadi orang mun babacaan teh urang henteu dibere ku Allah berarti tetap bakal dibere ngan diberena moal di dunia engke di akhirat lantaran mun dibere di dunia atuh sholawat ieu diojol ku gabus ya Allah ya Rabbi leutik amat tuh bidadari mun nyibuh ka laut seuli eta mun baca sholawat hiji bidadari atuh makaning pan Ki Haji mah geus 1000-an atuh ribuan bidadari di ditu mantan geus teu kudu kawin di dunia mah geus baya eta tah kitu jadi urang lamun nyaho ka dieu oh ya ibadah bae oh kaitanana jeung dunia mah dunia urusan Allah mereka urang mah urang ibadah ka Gusti Allah tah mun geus bisa ngabedakeun kos kitu ngeunah entek lamun kiai magaan ngaji boga santri aya 2 3 10 20 atau magaan kitu mingguan di mushola aju hayang dibayar cina amat
kepikiran kiai. Nyaritakeun kalam Allah, nyaritakeun kalam ulama, ijma ulama nu mulia. Numun dicaritakeun langsung muka pintu surga blak yang kiai. Kunaon tuh hayang diagung-agung, hayang dibere, hayang digaji, nutup deui lawang surga. Ngajukeun proposal. Dua nu nutup lawang surga. Teu bisa asup. Cak Allah ku maksa-maksa teuing atuh sia hayang dibere lah. Melalui leungeun camat mungkin. Dibere avansa. Oh, asa ai. Takabur di dinyana. Cak Allah geus atuh sakituna ilmu sia teh diojol ku avansa ngan di akhirat moal dibere naon. Mun urang dikitukeun teu ridho asana mun nyaho mah kos kana ditu Gusti kajenting teu boga avansa. Abdi mah asal di surga bae kajenting avansa ieu. Ojol bae atuh jeung inopal avansa mah leutik. Saya mata hati urang. Kudu kurang sama ikhtiaran. Tetep minta ka Gusti diberi taufik jeung hidayah. Gulat aydihim walu'inu bima qalu nyata akhirna madilakna ku Gusti Allah. Dirina terbelenggu tedayakeun iman ka Allah, tedayakeun iman ka Kangjeng Rasulullah yana tedayakeun migawe kahadean-kahadean. Aju ternyata dilana kubus ya Allah Yahudi di dunia nate karena saat eta peperangan mukminin jeung Yahudi kalah Yahudi kucar kacir. Akhirnya di mana bae Yahudi cicing di negara Islam di Timur Tengah mah kudu mayar jizyat, kudu mayar upeti. Teu bisa laluasa hirupna teh lantaran aya di bawah naungan mukmin. Di dunyana nyana ieu terbelenggu. Di dunia nak terlaknat, di akhirat nak laknat anu luar biasa. Moal menangkan nikmat anu hakiki, sababnya nak bakal diasupkeun ka neraka. Ini bima qalu akibat ngomongnya sembarangan di dunia jeung di akhirat dilaknat ku Gusti Allah. Na'udzubillah min. Urang ada omongan urang. Ulah sok ngomong kitu tah, asana ja dagang mah dagang bae tapi Allah ieu bangun teu ngurusan kaik eta bahaya tah ngomong geus kitu. Bahaya. Leungitkeun nu ka kitu. Besi pernah ngomong kitu istighfaran. Da tahajud mah tahajud bae menta maka Gusti Allah aja menta. Tidak ku Gusti Allah, urang ngajak sakikeuna benerin teh dipake keras sabareng ku Gusti Allah. Bahasa teu layak dikomentarkeun diucapkeun ka Gusti Allah. Ulah teh kos kitu teh turun laknat ka teh kos kitu teh laknat sing hade. Karakter Yahudi eta kos kitu. Masyaallah mantap. Des wari mah barang nyaho ulah sok loba omong nu goreng ka Gusti Allah. Kurang hirupna genang Allah, napasna ge menang Allah, bentak jeung cicetna ge menang Allah. Dedengean urang kuari bisa ngadenge menang Allah. Suara nu asup ka teulik urang nangasupkeun Gusti Allah. Kurang kertising bae suara manuk eta manukna menang Allah berngadicaukeun aya suara indah nagenang ngaindahkeun Allah asup ka teuing urang menang Allah urang ngarasa senang ngadenge suara manuk menang Allah ketika tas bae aya Epi Tamala nyanyi suara nage menang Allah nyana menang Allah teuing ge menang Allah atuh cak Allah disida sia ku aing ya aing mah teu nitah tah kitu mah kunaon didengekeun bae ku sia atuh eta beda ngadengekeun jeung kadenge mun ngadengekeun mah didenge-denge jangan nangenya bagus teh budak sorana teh urang mana eta urang curug beli eta cicingna doang dicurug ge jelema dorong tasik oh ya geus kawin teh bisa teh sok yang masuk ka jeung nanyakeun teh kawin teh gal rangna kitu kuari nyahoan teh budak rangda gitu aya anu kadenge urang di mobil beus urang biasa teu ngeus aya nu nyetel TV nyetel radio nyetel televisi kadenge eta mah urang mah teu ngeus sama kadenge aya ngadengekeun aya nu hayang menta tah deui tah mah tuh dilulipet tah mah tuh nya eta menang Allah urang teh tah sanajan keur ngaji kieu ge ya keur ngaji ai Allah teu dibere ngadenge mah teu bae itu baik, baik. Ngaji, ngadengekeun ayat di luar mah. Nu ngarokok, nu
kadang kan ayalah kadang ku kumaha ge 2-3 mah ayalah gitu. Nya nanti atuh jasa ngarokok ngopi ge beres bae. Ai tadi nyerahkeun naon kiai. Ai ja tetep ade